Nah, hulu qahu bunyalahu baitun fi a'la. Terus lamun aya di jalma anu sae pisan akhlakna, bunyalahu baitun fi a'la. Ku Allah bakal dibangunkeun hiji bangunan di jero surga anu pangluhurna. Akhlak paling luhur akhlak mah geuning surgana oge. Anu katujuan nanti nyaeta mantaro kalfusu mata pi dunya soro yaumal kiamati minal faizina. Sing saja mana cenah kitu anu ninggalkeun kana permusuhan. Cenah kitu pi dunya keur nalika urang di alam dunia. Soro maka bakal jadi eta si jelema teh lamun keur hirup di alam dunia teu boga musuh mainna. Sanajan batur ngamusuhan mainna mah ngabageran we itu di alam dunia teh. Ke dina poe kiamat teh minal faizina mana teh kagolongkeun tina jalma-jalma anu boga kemenangan. Jadi menang we. Gitu. Ari ngaranna menang berarti teh eleh. Gitu. Beras teh. Nah, menang mana teh menang naon cenah kitu. Qala sallallahu alaihi wasallam qala pantos ngendika ieu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi Rasul mantaro kalmira'a wa huwa mubtilun bunyalahu baitun fi rabadil jannati. Talamun hiji jalma teh cenah kitu geus ninggalkeun kana beungarana babaturan mubtilun maka bakal dibatalkeun eta ku Allah teh cenah kitu bunyalahu baitun fi rabadil jannati moal dipangabangunkeun hiji tempat cenah kitu. Lau pikeun eta si man teh fi rabadil jannati di jero surga. Lamun ada hirup di alam dunia masih keneh loba mumusuhan jeung batur cenah kitu. Allah bakal dibatalkeun anu ngaranna tempat nada pikeun di jero surga. Nah, kitu teh ulah boga musuh. Nah, keun we batur nganggap musuh ka urang ulah didenge, batur nganggap goreng ka urang ulah didenge sebab pikiran batur mah aya eureunna. Nah, pikiran batur naon? Aya we pikiran batur aya sorangan teh di pikiran. Misalkeun ana teh ke batur mah maju gitu. Urang mah anggar di dinya keneh. Batur gawe urang nu mikiran anak batur sare urang nu mikiran nah batur sukses urang mikir keneh gitu. Sebab kieu nya Allah nyimpen hiji rahasia dina kataatan manehna. Dina kataatan hiji jalma Allah teh nyimpen hiji rahasia. Terus Allah nyimpen bendu dina kamaksiatan hiji jalma gitu. Misalkan ena mahena teh maksiat, ku Allah disimpan hiji bendu tapi mau ditinggalikeun. Di mana mahena tobat eta bendu ku Allah dicanak. Rahasia kayak gitu. Di mana mahena taat ku Allah disimpan hiji rahasia dina jalma nu taat eta. Di mana mahena eureun dina taatna gitu. Terus ngadiknon terus ngadadak loba maksiat eta rahasia teh dicanak ku Allah gitu. Ngan moal langsung ditinggalikeun gitu. Ena kieu we ena. Nah doa abi langka diijabah lain langka tuh lila diijabahna kieu enak lamun ada yang buru-buru diijabah eta doa ngan lamun di mana-mana ada maksiat meureun kitu bakal harita keneh disiksana teh kurang-kurang syukur teh kunaon urang ayeuna ngadoa misalkeun teh ka Allah boga kahayang henteu diijabah harita keneh kumaha lamun ceuk Allah teh dikiekeun sok maneh ku aing diijabah ayeuna tapi di mana maneh maksiat ku kami harita keneh disiksana teh adil pada Allah maksud lihat ya lihat tuh lamun ada misalkan yang dijabah harita kene ngan salah hiji lamun ada maksiat kudu disiksa harita kene lamun hiji jalma geus ninggalkeun kana ngaranna boga jadi geus teu boga maena mah teu daek ngabatur jeung batur teh ku Allah dibatalkeun ngadamel imah ngadamel bangunan di jero surga wa man tarakahu cenah kitu wa huwa muhiqqun bunyalahu tapi lamun mahena ninggalkeun kana ngaranna permusuhan cenah kitu. Wa huwa muhiqqun tabagi teh hak bunia dibangunkeun lahu pikeun eta si man teh baitun hiji tempat pi wasatiha cenah kitu dina tengah surga. Allah dibangunkeun lamun urang teh jeung babaturan ade rama tamah sauyunan kitu. Sauyunan naon deui silih bantuan jeung babaturan teh. Beda. Soalna urang ngabantuan jeung nu sadara geus biasa lah jeung dulur mah kitu kudu silih ieu mah jeung babaturan anu tadi nanti boga darah teu sadara anu tadi nanti aya patali dulur kitu urang bisa bager ka kana eta gitu. Karena bisa bager kana eta mata
alus bagi jalma anu hade ka babaturanna ku Allah dibere cenah kitu hiji bangunan di jero tengah-tengah surga. Terus dibangunkeun eta. Ngan anu jadi non masalahna kumaha yang bisa kana bangunan eta meureun. Bangunan mah geus dibangunkeun, tapi urang hayang nepi kana bangunan eta teh kumaha? Perjalananna panjang gitu. Ngaran urang geus aya di surga ngan kumaha carana urang supaya bisa nyokot kana ngaran urang nu aya di surga. Meureun kieu ngaran urang teh di hiji sakola. Lamun di mana-mana di absen teh ngaran urang kudu aya di sakola eta lah ieu. Tah engke kitu. Di surga teh misalkan aya ngaran sinada, engke di absen ngaran sinada, sinadana keur kekelebakan kayak di neraka mah bakal disebut hadir mah. Kena teh apa cara gitu dihukuman. Jadi kudu aya di tempatna sedangkan misalkan sekolah sinada teh jauh, kudu naik angkot heula, kudu memacetan heula tak kitu eta. Ngaran urang teh misalkan geus aya di surga ngan kumaha carana supaya kena dina nalika di absen ngaran urang di jero surga, urang teh aya bisa nyebutkeun hadir cenah kitu. Artina pancen abi teh geus kunjung babaturan hade tapi ku abi teh misalkan kena ada teh protes mun teh manu teu min dari kunanya sinada teh di jero neraka abi teh geus dipangbangunkeun cenah kitu ku Allah teh hiji bangunan di jero surga ku abi kudu ka neraka heula teu maneh salahna teu neangan jalan jangka bangunan eta gitu geus nyaho yeuh imahna teh di dinya tapi teu neangan jalan supaya orang bisa ka imah eta gitu nyaho ieu di ditu misalkan nyaho belah ditu teh sinang panon aya imah si A gitu di sinang panon ngan urang teu neangan jalan supaya orang bisa nepi ka imah si A nu aya di sinang panon kitu nan arti teh kan nyeueun jalanana eta teh urang ku jalan taat ka Allah cinta ka Rasul can neangan jalana nah hulu qahu bunyalahu baitun fi a'la terus lamun aya di jalma anu sae pisan akhlakna bunyalahu baitun fi a'laha ku Allah bakal dibangunkeun hiji bangunan di jero surga anu pangluhurna akhlak paling luhur akhlak mah geuning surgana oge nya nah daya talamun anu teu anu mumusuhan mah gitu eta teh darajatna teh surgana teh panghandapna gitu lamun teh mamahna teh dina mumusuhan jadi teu mumusuhan di darajatna teh di panghandapna eta nu karak ninggalkeun mumusuhan lamun urang hayang dipangluhurna urang kudu sae sahalak sabab surga pangluhurna mah surgana para malaikat jeung para rasul para nabi para aulia anu sararae akhlakna tinggal orang yang jalan alamat namanya imah nomor sekian cenah gitu di daerah anu nganti nyawa tak urang jalan kadinya gitu bangunan mah geus aya misalkeun cenada teh di jero surga ngaranna geus aya ngaran cenada di jero surga ngancan boga can nyaho jalan nyaho misalkeun jalanana teh mung jalan kadinya ada bulak belok da macet teh misalkeun anu teh kitu nyaho ieu jalan ka surga teh ku jalan taat ka Allah maca shalawat misalkeun teh ka Rasul ngan aya taat ka Allah kudu ngaji hoream misalkeun anu teh maca shalawat hoream ngaji Quran hoream ngaji hoream kitu mah natnya siga urang rek kapangalingan antara kalb jeung anu kadalapanna nyaeta sing saja anu ninggalkeun sifat koret di dunia di jero dunia di alam dunia soro maka bakal jadi cari kita atas iman teman Quran disebut-sebut indar usyo kala iki ku pangulurna pirang-pirang mah nada teh kita terkenal nah lamun ada henteu koret keur salira di alam dunia ada teh bakal kasebut kita bu ieu teh sinada anu berehan teh cara gitu ayo barang ka mana ka surga oh ieu teh sinada anu bageur teh oh ieu teh sinada anu sok mere duit teh gitu eta sabab sorok Kanjeng Rasul la yajtamiul imanu cenah kitu moal bisa kumpul nu ngaranna kaimanan jeung sifat pelit pikol bi rajulin mukminin dina jero hate lalaki anu mukmin abadan dina salawat lamun hiji jelema rek iman tapi mahena boga sifat pedit moal mantak eta dina hatena ya iman moal ngahiji nu ngaranna iman jeung ngaranna pedit lamun rek pedit iman eta teh cenah sareng Kanjeng Rasul ieu teh la ya jatamiul imanu wal
mau bisa kumpul ngaranna iman jeung pedit lamun maneh pedit mah iman lamun maneh iman bisa ngaleungitkeun kana pedit gitu. Boga iman teu boga minta duit 1000 embung misalkan aing haus embung berarti itu iman kan. Ibnu Sa'din Sayyidina Ibnu Sa'din waruwi annahu sallallahu alaihi wasallam qala wa ayyudain adwa'u min al-bahr wa tasi'u sareng anu kasalapana man taraka hatta bid dunya cenah kitu sing sajalmana anu bisa ninggalkeun kana kasenangan dunia nah ulah yang senang nah di dunia mah nya soro yaumal kiamati masruron manehna ke dina poe kiamat bakal boga rasa bunga fi dari salami di desa anu salam salamat nyata surga hatian nah ada diberi susah ada teh diberi kesenangan ku Allah nah gitu disyukuri pun ada teh nya ditarimakeun diberi kesenangan pun ada diberi kesenangan teh nerima ka Allah disyukuri kun ada teh terus ditarimakeun tapi cek nada teh ya Allah abi merek diberi susah ge henteu naon cenah kitu nu aya talamun ada geus bisa ninggalkeun nu eta cenah kitu henteu mudah-mudah kesenangan dunia embung misalkan lain embung tapi henteu mudah ari henteu mah beda jeung nolak nya awas eta aya nolak aya henteu lamun dina bahasa Jawa mah aya aja bahasa nanti jeung aya ora gitu bahasa Jawa di urang mah nol embung jeung henteu beda teh eta manana embung jeung henteu hah beda kan tah kitu lamun ada henteu hayang senang gitu lain embung senangnya tapi henteu hayang senang cenah kitu di alam jadi henteu fokus teuing hayang kasenangan dunia tangke dina poe kiamat nanti bakal dina kayan bunga cicing di jero surga tasyu geusnya wal aisyiru man tarakal harama fi ma'kulin wa musyaribin wa mulabisin wa aqwalin wa afalin. Ya anu ka 10na cenah kitu. Di mana-mana hiji jalma geus bisa ninggalkeun kana perkara nu haram, fi ma'kulin boh dina katuangan atawa dina inuman, wa mulabisin atawa dina anggoan, wa aqwalin atau dina ucapan. Wa afalin atau dina tingkah laku sorong maka bakal jadi atas si jalma teh yaumul kiamat dina poe kiamat fi jawaril anbiya bakal jadi bala tentara sami jeung para nabi. Salah satu contoh ninggalkeun perkara nu haram tina katuangan, perkara misalkan teh daging anu diharamkeun ku syara. Daging babi, model daging anjing atau daging bang. Oke. Kadang sok aya pertanyaan, nah babi bet haram. Nah anjing bet najis. Itu bener. Ya. Ada teh. Nah bangke salianti bangke lauk cai bet ulah di dahar gitu. Ai lauk mah pan bangke lauk mah meunang, dahar lain. Pokona mah anu hirupna di laut meunang di dahar ngan ulah putri duyung mah. Ulah pada cicing di laut cenah gitu. Bukan. Kawin. Eta nu nanya ari sadayana makhluk laut teh cenah kitu halal cenah. Mohon halal gitu dipasak meunang ari Nyi Roro Kidul gitu menang di dahar teh eta lain di dahar dikawin anu halal oge ari teu dipuncit mah bakal jadi haram gitu jeung enak ka inuman anu haram gitu model nginum arak gitu atau nginum cai menang maling gitu nya atuh cai menang maling haram atuh teu beunang sok sanajan caina mah teu najis tapi menangkeun cainan teu bener gitu. Jika orang wudu make jadi kayak sedekah menang maling kumaha cenah gitu. Sedekah menang maling alus teh henteu bener atau henteu bisa atau henteu gitu lah. Hah? Henteu. Pan sedekah. Hah? Itu ke malaikat bi like clear cenah aing kudu ditulis ka bala mana ieu cenah gitu.